Assalamualaikum Pak Udak, sampurasun sadayana, kumaha damang. Aina di pengkeran aja ya, kami. Tapi Aina bakal ngebahas tahu. Karena cara ngarawatannya, Aina mah orang ini bade kita tunjukkan lauk anyar abi. Itu lauk teh jika sili agong kagolongna bebiutan asina ti Kalimantan. Parapna Kalipora lah Kalipora. Sok yo lauk eta cing. Eta teh lauk sili. Sili. Fire eel. Tinggal. Ieu teh can asup laukna nuju di keum. Kita ieu laukna. Ke ikut tengganya Fire eel di Kalimantan. Jika nu Irfan Hakim. Ini Irfan Hakim mah lebih badak. Ya pieureun Julier teh ieu lauk anu laletik di imam nya. Ket isa moal sama di imam. Patin moal. Erigato mah moal. Oscar moal. Piranha moal da lebar. Jadi masalah teh eta cana leutik keneh. Beli da leutik keneh eta masalahna teh. Lauk satu mual atuh daya ima aya anukan. Alhamdulillah, jabi teh meser teh disimpang. Harganya teh 100.000. What? Iya nya, udah gitu alhamdulillah murah. Sabab milarian kita susah. Cek abinya, da abi mah jarang-jarang menggunakan kieu. Ya ge abi aya sakedikan aya sakedik. Nah gitulah. Keterang kunaon tapi lah da badag jadi kalem. Untuk kayak damang deui. Ya doakeun nya ieu abi biasa abi di ieu fire eel biasa ngagabung jeung lauk di dieu jeung taya nu di imam ku si ieu. Lamun ditinggal tina mulut nama mual imam jika namanya kan bahasa itu kan aya cana badak pisan tengah ada bat alhamdulillah pisan ya. Keur ngagantikan eta naon namanya teh keur ngagantikan pibas abi jeung cana abi anu pae. Tapi bas abi mah asli teh apalna naon udah jauh gitu. Jo efek-efek nate pas abi ningali kari teh si pibas teh pae terang naon. Iya dia os kebut kaluhur wae. Segera tadi
juga teh itu surung diringan teh tuh eta tengalir jika masih saya napasan jadi ada stres keselawanya yuk doakan ieu tiger ieu tiger fire il abdi ieu bisa ngagabungnya jeung akuarium ini yang doakan abdi tiasa di meser akuarium anyar ke ngalebaran ame lebih saya lah lebih enakan ke lauknya itu soalnya ohnya anu cas subscribe lah nya kabitung gua subscribe nya ieu tos lah video ayeuna mangan saukur nanti tuh lauk anyar lagi gitu lah ayo video masukkan lauknya ya terus lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam resep satu